Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan simkuring carpon alit anu judulna Aya Bangkong dina sapatu. Tabuh 7 kurang 20 menit isuk-isuk. Putri nuges kelas 8 geus saged make seragam bodas bulau. Tiung bodas ge geus mapaesan sirahna. Kantong rangsalna geus nangkod dina tonggong. Tinggal di sapatu. Surak seuri heula hareupeun kaca lomari, laju malikeun awak. Geus kitu cingogo nyang hareup ranjang. Leungeunna ngodok sapatu nu ditunda di kolong. Sapatu hideung perepet karek kamari meunang meuli mamah ti pasar. Geus kitu dua dampal sukuna nu geus di kaos kaki teh diasupkeun kana jero sapatu. Laju nangtung malik deui awakna kana kaca lomari. Nyeh seuri penampilanana beuki mantap di sapatu anyar. Kumaha sapatu teh Put? Genahan? Tanya mamah nonghol dina lawang panto sanggeus nyingraikeun hordeng saeutik. Kada logor mah sakutu di kaos kaki ge. Tembal Putri. Ganjel ku kertas atuh. Ceuk mama. Karasa kana suku kencana aya nu ngaganjel. Teuing naon. Tarangna kerung. Tapi moal dilaan itung-itung ganjel we. Pikirna. Ngan Putri rek neangan ganjel keur sapatu beulah katuhuna. Mamah ngaleos. Karek ge Putri rek neangan kertas nu ngaganjel dina sapatu kenca teh beut usik. Putri reuwas. Nah usik. Ceunah. Can kajawab kapanasaranana. Nu usik teh kalah hayo utek-utekan matak getek. Guat sapatuna dibuka. Nah aya nu ngaclok ti jero meh-mehan kana beungeutna nu nampeu kana sapatu. Putri ngoceak bari ngabalangkeun eta sapatu. Awakna abrug-abrugan nepi ka kantong ge murag. Atuh paburisat jerona kalaluar. Buku, patlot, pulpen, pamupus, tip ek, jidar, jeung catutan kuku. Mama! Mama! Putri ngabalang-balangkeun nu aya dina luhur kasur, bantal, guguling, simbut, malah spray diraradan bakat kusoak. Aya naon? Kawas nu sawan wae. Ceuk indungna. Norojo nyamperkeun ka jero kamar. Laju gogodeg nempo luhur kasur acak-acakan. Nu aclok-aclokan teuing ka mana losna? Dasar teu tanggung jawab. Putri kutuk gendeng. Keheul jeung sieun pagalo. Hi, kasawang satopi kagilaeun aya dina jero sapatu. Aya bangkong, mama. Dina jero sapatu. Ceuk Putri karek eureun abrug-abruganana. Seragam kaluhuranana nepi ka kaluar tina rokna. Ku bangkong leutik wae sieun. Ceuk mama
bangun teu ngarasakeun karuas putri nu masih ginggiapeun. Ceuk mamah deui, mun kitu di jero sepatu teh aya gajah kakara reuas. Si mamah mah piraku deui gajah asup kana sepatu. Putri ngajanggilek. Mamah ngaleos cuek. Putri ngageremet. Ret kana jam tangan nu meulit dina pigelang kencana tabuh 7 leuwih saeutik. Aduh, manehna ngagurubug deui. Cilaka 12, alamat kaberangan, mangka bagian piket. Jaba pangajaran kahiji teh guruna super jutek. Sanggeus ngarapihkeun deui seragam jeung eusi kantong, Putri ngaberengbeng kaluar imahna ngajugjug sakola. Putri jadi ginggiapeun ku bangkong, inggis aya eta sato pik kagilaeun di jero kamar. Matak bisa asup kana jero sapatu ge, hartina eta sato aya di kamarna. Hih. Putri ngabiri gidi. Tabuh 8 peuting, Putri karek bisa peureum sanggeus lampu kamar dipareuman. Clok 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 clok. Aya nu ngadungkuk dina luhur irung Putri antara dua halisna. Panon Putri lalaunan dibentakkeun ngan koceak we. Ceunah kitu mamah norojol teu kanyahoan geus aya dina lawang panto kamar. Mun mikir waya kieu kokoceakan matakna ari rek sarepe ngadoa heula me teu ngimpi pikasieunaan. Ceunah, Mama, Putri mah lain ngimpi, tapi aya bangkong. Ceuk Putri bari culang cileung panona di kamar nu poek, neang mangkeluk pikacuaeun, kuat ngarurud simut nutupan sakujur awakna. Tabuh 7 kurang saparapat, isuk-isuk. Seragam bodas bulao geus ngabulen awakna. Kantong geus naplok dina tonggong. Kaos kaki geus napel, tinggal di sapatu. Sieun aya bangkong deui jero sapatu, biwirna ngagerenceng. Tuluy we nyokot pulpen nu taya mangsian, nu gular-goler deket meja belajar. Geus kitu dongko ngabetot sapatu ti kolong ranjang. Wal deui kitu si korodok teh, pikirna. Pulpen teh laju diketrokeun kana tungtung sapatu kenca hareup. Soalna kamari ge dina sapatu nu kenca. Salamet bangkong teu mucung hul. Pulpen pindah kana sapatu nu sabelahna. Diketrokeun lalaunan, taya reaksi. Panasaran, ngetrokna rada bedas. 1, 2, 3. Clok teh aya nu mijil. Ngaclok meh antel kana beungeut Putri. Atuh Putri ngagurubug. Ayeuna mah bari ajrug-ajrugan. Bangkong, sian. Koceakna tarik nepi ka mamah nu keur masak di dapur tiba baranting nyamperkeun. Gusti, da aya naon deui meuni unggal wayah kieu kokoceakan. Era ku tatangga ieu kaos nu di kumaha wae. Mamah gemper. Aya. Putri bibiri gidigan sanggeus eureun abrug-abruganana. Ceunah, pokona sapatu eta moal dianggo deui moal.
Ti harita mah Putri pindah kamar. Ngilu di kamar mamah. Keur mah apa gawe di dayeuh. Mulangna sabulan sakali. Tudak sieun ku bangkong. Sapatu anyarna teu dipake jero 2 minggu mah. Tapi ngerasa lebar. Antukna dina hiji isuk-isuk mah dipake deui we. Katambah di kamar mamah mah teu kungsi amprok jeung bangkong. Sapatu anyar teh memang logor, tapi teu kungsi diganjel. Ngan waktu pangajaran olahraga kana suku belah katuhu karasa aya ganjelan. Teu lila usik, tuluy utak-utakan, lila-lila ngegel. Putri ngajerit nepi ka bapak guru jeung babaturanana rareuwaseun. Bangkong! Cag. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.